Wa amma nasabuhu jeung anapun ari nasabna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi ti jihat ibuna Kanjeng Nabi fahuwa maka eta ari itu nasab eta sayyiduna dunungan urang sadayana Muhammad bin Aminata tegesna Muhammad putra pamagetna Siti Aminah binti Wahbin Siti Aminah putri na Wahab ibni Abdi Manafin Wahab putra pamagetna Abdu Manaf ibni Zuhrata Abdu Manaf putra pamagetna Zuhro ibni Kilabin Zuhro putra pamagetna Kilab. Fatajtami'u maka narima kumpul itu Siti Aminah ma'ahu sartana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi di eyangna Kanjeng Nabi Kilabin tegesna Kilab wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara yajibu an wajib naon ayya'lama yen nganyahokeun si jalma atawa si sakhos annalahu kana saanyana eta tetep pikeun Kanjeng Nabi haudon ari aya talaga wa nahu jeung saanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u eta bakal nyafaatan Kanjeng Nabi fi fasdil qada'i dina misahkeun hukuman wa hadhihi syafa'atu sareng ari ieu syafa'ah mukhtasatun eta anu narima ditangtukeun bihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara yajibu anu wajib aidon deui naon ayyarifa yen ngama'rifatkeun itu sisa naon ayyarifa yen ngama'rifatkeun itu sisa khos ar-rusula ka pirang-pirang rusul al-madhkurata anu dicaritakeun fil Qur'ani dina Al-Qur'an tafsilan kalawan jalan wincik wa amma ghairuh jeung anapun ari liyana itu rusul al-madhkurah fil Qur'an fayajibu maka eta wajib alaihi ka itu sisa khas naon ayya'rifa yen ngama'rifatkeun itu si sakhos hum ka itu rusul ijmalan kalawan jalan gemblenganana wa qad nadzama jeung nyata geus nganadzomkeun saha ba'duhum sapalihna para ulama al anbiya'a ka pirang-pirang para nabi allati anu tajibu anu wajib naon ma'rifatuhum ngama'rifatkeunana itu rusul tafsilan kalawan jalan wincik faqala maka ngadawuh itu ba'dun hatmun eta misti ala kulli dzit taklifi ka anu ngabogaan taklif tegas nama jalma anu kataklif naon ma'rifatun ngama'rifatkeun atanapi nganyahokeun bi anbiya'a ka pirang-pirang para nabi alat tafsili netepan kana jalan wincikanana kodo ulimu anu nyata geus dikanyahokeun itu anbiya fitilka hujjatuna dina ayat tilka hujjatuna minhum eta tetep
ti sapalihna itu anbiya atawa tafsil gitu punten tafsil ngan bisikana anbiya mangga samaniyatun ari dalapan mim ba'di asyrin tina sabada 10 wa yabqa jeung nyesa naon atawa saha sab'atun 7 wahum jeung ari itu sab'ah eta Idrisun Nabi Idris Hudun jeung Nabi Hud Syuaibun jeung Nabi Syuaib Solihun sareng Nabi Soleh wa kadza sareng eta nya kitu deui sapertikeun Nabi Soleh Zulkifli ari Nabi Zulkifli Adamu jeung Nabi Adam bil Mukhtari jeung Nabi kalawan anu dipilih atau Nabi jeung kalawan Nabi anu dipilih qad khutimu anu nyata geus ditungtungan itu anbiya ku itu mukhtar wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadekeunana si sahos aidon deui atawa nalapan i'tiqaduhu bisa nekadekeunana itu emma mangga aidon deui anna qarnahu kana sanyana ari kuruna Kanjeng Nabi afdalul kuruni eta pang unggul-unggulna pirang-pirang kurun tsummal kuruni tuluy kurun tsummal kuruna berarti kana anna kurnahu tuluy kurun alladzi anu ba'dahu anu tetep ladzi dina saba'dana itu kurun Kanjeng Nabi tsummal kurnu atawa kurna tuluy kurun alladzi anu ba'dahu anu tetep ladzi aya dina saba'dana kurun saba'da Kanjeng Nabi